kabuktosan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya tatoylah susuk damang tatoy mustahil tah gitu mata ulah disalahkeun aya ajengan asa subuh kieu lain berarti di sunnah mangga sunat kitu da santrinya kan dari mana santri basarna sok dikaliekeun nya di Kang harudungkeun kieu dibuka ke jeung handset na ceuli buya ucinya sok dikiekeun Abah Habib Lutfi tatoy lus mangga ieu nu di mana minta rida tong dipasrahakeun cuk saurang heula macet kudu kula ge kudu dikatuh bae kieu dari katuh nu dikencak sabar katerangan kumaha kita pikir na ieu anak kurang kumaha jelas cek ajengan hiji deui cek guru aing mah dikencak kudu kencak kuku cek aing kakuhu kencak para budak era ajengan ajun mah kieu we tah dikieukeun teh sunat ieu mah teh korban pasti ajengan yang make esot tapi kieukeun